Hai guys, nah kita cak aja. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai lah bun. Hai Cece. Cece hai. Hai guys, kemana? Cece hai. Ya, masih di Ardi Hardi Channel, di Car Vlog Ardi Hardi Channel tepatnya. Di Koneng, kita mau ke Bojong Soang. Kayaknya malah enak maksudnya. Teteh hujan. Lanjutan dari video kemarin ngebahas nama-nama orang Sunda. Udah mulai hilang. Nah, sambungan anak karena nama-nama panggilan orang Sunda. Udah hampir hilang oke. Nama-nama orang Sunda teh biasanya dipanggil nate men cowok atau laki, akang, amang, nanti bapak, emang, abah. Nama-nama eta teh udah sangat populer lah. Terus dia lamun ka sahandapeun biasana Asep, Cep, Bujang, Ayi teh Rai, jadi ka sahandapeun. Lamun di perempuan di istri dipanggil teteh, mangsa luhureun, teteh, cece, ibu, emak biasa nama leuwih kolot pisan, ambu, terus gadeui naon deui, emak, ambu, kasahandapeunana sama ayi teh multi gender, kasahandapeunna neng, terus nadi banyak nama neng sih, jeung nyai eta biasa panggilan. Nah, nama-nama panggilan eta teh udah pasti we lamun manggil, oh iya pasti orang Sunda. Kemana Neng Ayu? Kapayun Bu, kapayun Ma. Eta sesuai dengan orang yang dipanggil akang. Pasti akang teh sebutan untuk orang yang umurnya di atas akang kayak oge amang mah lamun amang lebih spesifik teh adina bapak atau adina ibu paman, tapi diekeun jadi emang. Nah, lamun emang biasana ka nu saluhureun eta oge ngamangkeun emang, atau banyak oge nu ka tukang dagang mang. Nah, tapi di kondisi ayeuna, di zaman ayeuna teh sebutan Kang eta tuh jadi populer oge di secara nasional ya. Kang ojek, Kang tahu. Kang itu mah bukan dari akang, tapi dari tukang ojek, tukang tahu. Tapi jadina sebutan panggilan gitu. Padahal panggilan yang sopan itu memanggil orang yang lebih tua, yaitu di bahasa Sunda menyebutnya dengan akang. Di organisasi biasanya digamas ka senior saluhureun kumaha wae oge, misalkan saumuran abdi urang oge sarua oge nyebutna akang. Karena jenjangna organisasi pastinya jadina tetap lanjut. Beda deui jeung lain aya di organisasi, di kampus oge rata-rata mun di Bandung akang cece, aya nu akang teteh, aya oge nya tadi AA aya di AA teh biasa nama nya kalanceuk ti adi kalanceuk AA akang sama. Cuma AA
biasana umurna selisih umurna teu jauh teu cara jeung akang. Lamun akang biasana aya rentang umur nu lumayan kitu oge ka ece anak aya ece-ece teteh-teteh neng-neng itu oge bisa diklasifikasikan secara umurna. Neng-neng mah berarti umur sekitar udah remaja lah, remaja. Teteh-teteh remaja dewasa. Ece lebihna biasana lebih dewasa deui. Cuman lamun nyai biasana panggilanna kadang biasa banyakna dari keluarga atau orang terdekat. Ece saha eta nyi kamana nyi Ayu. Nah, nama-nama eta teh lamun ayeuna nya sigana udah mulai banyak yang tidak dipakai kecuali neng nu masih lamun misalkan aya nu nyebut nyi ka dieu nyi eta kamana ku nyai we atuh anggo pasti umurna pasti di atas 60. Umurna kolot baheula umurna di atas 60 ka ayeuna. Terus sebutan eta oge udah jadi khas, kita menyebutkan nama keluarga udah pasti teh terasa nuansa Sunda teh ka mana ka bumi Bi Ucu. Bi Ucu berarti kan bibina ngaranna teh Ucu, cucu. Enak tuh. Jadi ngaibikeun oge enak tuh. Aya oge ta lamun secara jenjang keluarga mah aya ieu Wa teh sebutan kolot lanceukna induk atau bapak eta teh Wa. Tapi sok jadi umum misalkan lamun di lembur mah salembur eta teh Wa na saha kabeh nurutan Wa Ayi Wa Pepen Wa saha pasti eta teh semua teh bisa wae semua teh nyebut dengan nama panggilan yang sama ngauwakeun. Nah eta aya ge Wa. Nah lamun balikan deui kana cerita nama-nama Sunda nu kamari nu ayeuna geus banyak berganti. Memang nama-nama panggilan teh nama-nama nggak mangkeun, nggak akangkeun, nggak bibikeun, nggak ecekeun, nggak sahakeun pasti oge moal pantes ku kondisi ku nama-nama anak-anak anu ayeuna. Misalkan nama anakna Queen nya kasaha ka Bi Queen atau kasaha ka Queen cekan teu halus. Nah aya nya mun salah punten lamun ada namana nu sama Queen gitu. Atau ayeuna teh nu paling banyak teh kan khasna di 2000-an teh nama teh berujungna sya. SHA sya aya Alesha. Nah, lamun di tahun 90-an Syah. Nah, ieu contohna Ardi Hardian Syah, aya Teddy Syah, aya Atalarik Syah banyak eta teh. Populer bisa nama Syah. Aya sebelumna oge namana nu populer teh aya Ice, Ine, Yance, Dace. Banyak eta teh karena duluna populerna eta Ice Tresnawati, Ine Cynthia salah satu nama artis. Nah, balikan deui kana tadi itu ujung ke pepetoan. Tinu danau. Pepetoan di Cikoneng. Balikan deui kana tadi. Nah, panggilan-panggilan eta oge akan tidak sangat cocok ketika nama-namanya sudah banyak berganti. Mangga nama lalaki nu populer ayeuna sahanya. Misalkan ngamangkeun Mang naon gitu asa moal pantes gitu. Manggilan. Misalkan Robert, Mang Robert. Paling oge jadina Mang Obet. Disingkat moal jadi Mang Robert. Mang Frederick moal pantes. Mang Frederick misalkan mun aya gitu
Nah tapi ya mungkin nama-nama panggilan eta oge seiring berjalannya waktu pasti akan hilang. Tidak akan banyak yang menggunakan nama panggilan, termasuk di keluarga oge udah banyak nu hilang ngagunakeun nama panggilan ka emang, ka bibi ku panggilan emang, ku bibi. Eno udah ganti ku om jeung ate. Ate teh tante, ate. Karena mungkin lebih terkesan oh mewah gitu, luxury, eksklusif. Ayo mah dia mah masih kene emang jeung bibi. Emang bibi. Nah eta teh pasti banyak berganti gitu. Ka ua oge ua. Nah tapi anu sok banyak salah di ua nya. Ua ngawakeun lamun misalkan ua geus boga alo boga adina boga budak sok saralah banyak salah nyebutna keponakan. Padahal dari ua mah anak ke anak nah hadir lain keponakan tapi suan. Suan lain alo atau lain keponakan. Bahasa Indonesia na keponakan bahasa Indonesia na suan teh naon tah mun aya apal di komen we. Nah kitu we lah video ayeuna mah dina konten urang resmikeun we ieu kontenna namana konten ngomong Sunda, ngomongkeun tentang Sunda. Kerek ngomongkeun pop Sunda. Pop Sunda apal kan pop Sunda anu sok pake jasi. Jas belum. Cerah bukan? Carana ieu make iket. Geus make dasi, make jas, make iket. Kayak mah urang ngomongkeun eta. Tapi kudu aya nu narasumberna lah. Saha ya? Saha lah nu penyanyina langsung. Ya penyanyina urang ieu lah, urang onang. Eta ge mun daekeun teu dibayar, moal dibayar ya. Ya gitulah konten ngomong Sunda ayeuna. Ulah hilap di subscribe, di like, jeung di share. Hapunten bila aya nami-namina anu kasebut anu menyinggung karena tidak ada maksud yang disengaja ataupun tidak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Hati-Hati Channel. Dadah heula. Dadah guys. Dadah heula, Iya. tinggal heula di dieu. Dadah. Hai guys, kumaha hai guys? Tadi hai guys. Sok